Jadi barang diamati kemarin ikhlas, begitu terus dididik ikhlas bari terus dipraktekin encan bisa ai beneran ikhlas ngan praktek lalaunan bener oge sia ngaji bah panu ngajina ge kiai mal ulah neuleuh kiai na asal sia bisa ikhlas nu barisa ngaji bakal ngaji ka sia jago ngaji tapi teu ikhlas mundur boro-boro nu bisa ngaji nu bodoh ge moal daekeun ngadaekeun sia je jaheunya geus kitu bae geus pokona geus Bismillahirrahmanirrahim wa hukiya Landen caritakeun wa qadukiya nasiblia aqadahu halu nupasatuhunna Imam Abu Bakar Shibli iku ngalepu ing Abu Bakar Shibli sab apa halun hal pimaudin maksubatin ing dalam panggonan kang akeh peringe bakiyatun min qasabin qata'i ku tetep ing dalam maudi utawi sakakarine kang tetep saking pring kang tugaya kotok pakoma alaiha maka ngadeg ya Shibli ing atase maksobah Dakhalat maka manjing ya kosob ta maksobah pirijlihi ing dalem sikile Shibli pamata min zalik nakamati ya Shibli saking mangkono dakhalat nyaritakeun jelema nu kaentepan ku hal eta adalah nu kamari kurang geus dibahas inda supi mawaridun yaridu alal qalbi min kasbi asradi zat wa anwariha mimiti awak aya kulitan kulit di jerona aya dagingan daging di jerona aya getihan didinya aya ruh ngaranna ruh nabati butuh kana dahar-dahar nginum-nginum jang kekuatan jasad saluhureun eta aya ruh hayawani saluhureun eta aya ruhur ruhani saluhureun eta aya ruhur rahman jadi opat aya ruh lamun tadi mati lu ruh mun geus datang ka waliun min auliyaillah ruh jadi berarti opat ruh sempurna disebut arwahul kumal ruh kamil etalah nu bisa mukamil ruh anu kamil bisa mukamil ruh nu sempurna bisa nyempurnakeun mursyid ngaranna disebutna arwahul kumal jika ada macana ulah kuman kumal jadi geus sempurna tina ruh hayawani ruh ruhani ruh rohmani na geus sempurna warid nyulusup teng kajaro qalbu untuk merasakan sifat-sifat Gusti Allah, asma-asma Gusti Allah, af'al Gusti Allah. Urang mah kuari dibahas bae can karasa. Geus sering urang ngabahas urusan-urusan af'al Allah. Fa'alul lima yurid berarti ieu teh kabeh pagawean Allah tapi ngan datang kalisan doang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Urang teh jeung pagawean urang nangadamel Allah tapi urang nyaho teh ngan sakadar di lisan can karasa ku urang can karasa bahwa urang dilempangkeun ku Allah sakitu didedet-dedet ge ieu teh teu karasa tamah hayal jadi can dibere hal urang ku Gusti Allah tetep moal karasa sehingga eueuh ketenangan urang lamun geus dibere hal ku Gusti Allah urang zikir mulai jam 1
teu boga perasaan kumaha hayang dunyan teu hayang mulyan teu hayang agung teu henteu mah ima zikir teh lillahi ta'ala be Allah nitah zikir kemudian genang Allah zikir teh mulai orang zikir dulu zikri la ilaha terurusuhan zikir teh geus bae sesuai jeung aturan la ilaha illallah la ilaha illallah la teu boga rasa diri du zikir teh Allah la ilaha illallah Allah fa'alul lima yurid wallahu khalaqakum lima ta'malun la ilaha illallah dicekel mah dicekel tasbih tapi teu maksud gitung menang sabaraha ieu teh besi menang 3 haju tunduh la ilaha lolobana emang gitu la tenang zikirna teh lah teu boga target sabaraha teu boga target datang ke jam sabaraha kumaha Allah bae la ilaha illallah la ilaha illallah kulantaran tadina urang teh nyebutan ahli-ahli Allah heula make adab-adaban sesuai jeung aturan Allah anu ngagerakeun urang teu karasan kana bakalna leng udang-udang subuh ieu mah lain leng tiget di mana kumaha ngeunah datang ngeunah eta hal ngan kakarak karasa ngeunah doang kakarak karasa ngeunah namun ditanya ngeunahna modal kumaha teu bisa nyaritakeun pokona mah teu boga pikiran ku kumaha leng rindu ta urang rindu encan dibere kukumaha kakarak awalan hal awal teng dibere rasa ngeunaheun amat sih eta berjam-jam ge sila sugan engke bakalna nyeri ente sugan sigzer moal teh mah kajeun kukumaha ge moal bae jag-jag bae urang sabaraha jam teu karasa misalnya teh jam 1 datang ka adzan Allahu akbar Allah eta hanjakal boga rasa hanjakal ih adzan mah ngeunah teu karasa di jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 3 jam setengah teu karasa ku ngeunah-ngeunahna ngadenge adzan teh ngadenge adzan eta teh asa hanjakal embung teh ngadenge adzan teh ku ngeunah-ngeunahna illallah la ilaha illallah geus teu maksudna naon teng hese tah meunang deui ka kos kitu teh hese mungkin ke sebulan diberi deui mungkin ke sababaraha bulan teu nyana berusaha tapi engke kadang diberi deui ku Allah kayak geus sering diberi kos kitu teh terasa asma Allah teh aya Sami'un Alim ih keur didengekeun keur dikanyahokeun keur dideuleukeun ieu teh terasa kos lautan laut ilmu Allah, laut asma Allah, laut basor Allah. Geus teu daya teu upaya. Ieu hal di mana karasa asma bakal karasa sifat. Di mana geus karasa sifat jeung asma bakal karasa afal. Ieu lainang urang nang Allah. Geus kabeh dedeuleuan Allah bae, darasaan Allah bae, da lainang urang selama urang ngaku moal usul-usul. Sebab ayat pengakuan diri di mana orang masih kena ayat pengakuan diri moal bisa ieu geus lepas kabeh teu boga pengakuan nang Allah ikeur carita penjabaran praktek nama lain gitu ieu carita penjabar praktek nama atuh lain gitu engke teu karasa tama lantaran tama anugerah ti Gusti Allah urang bisa ngalepaskeun mimitina tinggal ngalepaskeun dunia heula dilepaskeun heula dunia teh ja dunia mah dipikir teu dipikir sakitu bae dihayal teu dihayal sakitu bae diteangan teu diteangan sakitu bae artina sakitu bae urang boga kepercayaan japal kolam geus anggeus kolam utar atur pembagian ieu harta urang diteangan aya aturan megana sakitu mah ti lauhil mahfuz dan sakitu bae teu diteangan ge dasar deuk loba mah deuk loba bae japal kolam jadi urang teh kuari deuk naon pukar pikir ja geus beres pembagian rizki orang ka orang milik orang ka orang teges anggeus geus atuh tanu nu bisa mah atuh rek di pikiran geus anggeus pembagian Allah di lauhil mahfuz tinggal kuari man dipeta-petakeun ku Allah tah poe eta tah poe eta tah poe eta tah naon deui
tak boga keyakinan angge atuh ka Allah keun ayeuna mah teh ieu mata kicep nang Allah ceuli nang Allah napas di jero urang aya ruh nang Allah dibersihanana ge ku Allah urang teh kan boga kahayang dong kembalikeun ka Allah ilallah minallah fillah mulai nikmat nyulusup kaharti asma kaharti sifat kaharti asma jeung sifat bakal kaharti afal di mana geus kaharti sifat asma jeung afal bakal kaharti zat sebab moal keluar asma sifat jeung zat kaju kos kumaha tuh moal bisa saha ge moal bisa hatta Kangjeng Rasul ge teu ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu ngabejakeun tapi eta ditajallikeun ku Allah sabada takholli urang ta eta tajalli ditajallikeun teh kemudian eta dibere hal urang tajalli ta eta teh dipilih ku Gusti Allah tempatna Kangjeng Nabi Musa digerokeun ka Gunung Tursina apa teu imkaneun Gusti Allah lamun lain di dinya atuh imkaneun ngan geus kos kitu bae sunnatullah dek mere Allah kahiji hambana anugerah tajalli kudu dipanggil heula ka Gunung Tursina Kangjeng Nabi Yusuf apa bisa apa teu mungkin di luhur bisa tapi dek ditajallikeunna di jero sumur Kangjeng Nabi Ayub apa bisa apa teu bisa lamun ku sehat atuh bisa tapi ditajallikeunna ketika geus tinggal rorongkong doang Kangjeng Nabi urang dipilih ditajallikeunna teh Sidratil Muntaha walaqad ra'ahu. Nah iyalah Allah teh boga pemilihan-pemilihan nu mantap urang teh urang kudu milih tempat ieu teh lamun tempat ieu teh bagus ieu teh jang ibadah ka Gusti Allah pindah ieu terasa ngeunah ya di dieu mah ya di dinya mungkin diberi anugerah bakalna di dinya ieu teh teu ngeunaheun di dieu mah di anu pindah eta teh menang Allah ngagusar ngageser aya waliullah di Masjidil Haram teh ngeunaheun kunaon aya di Jabal Abi Qubais geunah aya waliullah teh di Masjid Madinah kok teu ngeunaheun ibadah teh padahal mah di raudhah deket Kangjeng Nabi kunaon atuh di patilasan Kangjeng Nabi di sekitar eta mah kok ngeunaheun pilihan Allah nah iyalah Allah teh dek merek ka urang tajalli tak eta teh dek nyembungkeun dek ngasupkeun hal ieu terserah Allah teh mah kumaha Allah bae urang teh dipanggil seakan-akan ku Gusti Allah mana ka Banten mana ka Gunung Santri naik ka luhur diuk di dinya sok ibadah sarua jeung tos kitu sila sok peureum bentak aya tukang saho tajali tah bener gede deh susuna tah tajali tah Allah nang Allah gusar geser hakikatna mah Allah tiapan ge berangkat sia ka ditu ka Mekah berangkat ka Madinah berangkat ka Irak berangkat ka Iran berangkat nang Allah utar atur di satu tempat Allah mere sesuatu nu indah luar biasa nu teu kanyahoan ku batur rahasia Allah paingan diberangkatkeun horeng dek mere eta anu sulit terulang deui ta eta teh selalu kitu bae Gusti Allah ieu di imah bae ge sarua bae di imah teu puguh teu garuh udang padahal mah tilok hudang jeung hiji mandi sarua jeung kitu okos gerakan urang padahal nang Allah wudu salat eta teh cek Allah teh salat ngan teu beunang dihayal-hayal kitu aing keur ku Allah keur dititah ya tuh ngahayal edan tuh siang kana ka ditu ulah seakan-akan kos kitu sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun salat beres salat deui salat beres salat atawa salat deui minimal 6 rakaat ke Allah dibere mungkin di rakaat awal mungkin di rakaat kedua atuh teh mah kumaha Allah bae dibere leng bae di jero salat teh ku aya ngeunah di jero salat teh aya ngeunah rahasia Allah dibere ku Allah jicipan eta mah rahasia Allah mungkin ka ul kiai mungkin ka ustad mungkin ka pedagang mungkin ka petani mungkin ka karyawan atuh kumaha Allah bae nu neuk merena mantek aya kiai teu ngeunah-ngeunah salatna tapi ngadenge aya hiji karyawan abdi dipasieun ke ku nikmat ieu teh rahasia Allah anugerah ngan coba datang deui henteu kos kitu bisa deui henteu kadang-kadang sulit teh nah ieu keur carita nyulusup hal di mana geus aya hal nah ieu tadi teh hal teh
waridun yaridu alal qalbi min kasbi anwa asrari dzat wa anwariha. Keur carita Imam Syibli Abu Bakar Syibli mun urang geus ka Baghdad karasa kadeule gambaran makom Imam Abu Bakar Syibli. Itu luar biasa. Nanjeuna dibere hal ku Gusti Allah, diciwit teu karasa, digebugan teu karasa, digolok teu karasa. Bata bentak bae henteu naon kitu ngaranna henteu tunduh. Ceuli dedengean lain dedengean nu ieu, lain dedengean nu ieu. Lain dedengean ieu suara mobil, suara teu kadenge. Jadi pindah tak ketika aya hal teh dedelean lain nu ieu, dedengean lain nu ieu, aambean lain nu ieu. Jadi ngageser padahal jelema di dinya. Mun sakira-kira dicabut teh halna teh biasa deui. Ketika dibere hal di dinya kene jelemana tapi lain dedengean lain nu ieu, aambean lain nu ieu, dedelean lain nu ieu jelemana di dinya kene. Masyaallah. Boro-boro keur carita alam kawalian, alam jin, urangna di dieu tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin. Atuh asup urang ka alam jin biasa kadeuleu, alam jin teh kadeuleu istana kerajaan dan lain sebagainya. Di alam jin ieu mah lain alam jin, alam hakikat. Tah Abu Bakar Syibli teh teu karasana naon, geus mang poe-poe teu sare. Sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat. Sebab lain dedelean nu ieu, lain dedengean nu ieu. Nah, di akhir ayatna Abu Bakar Syibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa, loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut. Nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa, aya paku nancep, aya awi nancep teu karasa. Ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa kunyana. Teu karasa kunaon di jero hal eta henteu karasa. Nikmat luar biasa. Asa jeung Allah bae. Neuleuh Allah, denge Allah, napas hu Allah. Allah. Jadi geus gahiji eta teh. Nah ieu moal karasa. Tah lamun geus kos kitu urang paeh ge teu karasa, hayang paeh ge tamun geus datang ka dinya teh lolobana waliullah teh ngadoa hayang paeh. Nikmat jasa sebab kapanggih jeung Allah geus usul, berani di jero kubur ge nang tangan malaikat. Lantaran Allah na eta kene di dunia di luhur bumi Allah na eta, di jero kubur Allah na eta, di mahsyar ge Allah na eta. Kuari geus wau jeung Allah atuh teh sieun ketika malaikat maut menjemput nyawa. Saya malaikat maut dek naon? Dek nyambut nyawa lain ti kamari. Angel amat sih. Carekan malaikat maut kira-kira layar tuh curug nyarekan segala. Tuh gegeraan hayang geus ka geura usul ka Gusti Allah hayang geura kapanggih gitu. Hayang geura kapanggih jeung Gusti. Engke di kuburan ge ditanya ku malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Tuh nyatanya sia. Nanya maka itu kenucan wow jeung Allah aing mah di dunia geus wow jeung Allah beuh ceuk malaikat poara amat laporan ka Gusti ieu mah jadi tanya nyarekan kula sia teh men tanya-tanya bae ceuk Allah teh wes teu kudu ditanya eta mah geus wow jeung Allah engke di masar teh kitu jangan mah ngarokok bae tenang bae di sisi tenang wae cenah ieu tuh kalem bae deuleu jelema nu kieu nu kitu eta sabodohnya nu geus wow ieu jeung Allah nungguan panggilan dong sugan sieun atuh henteu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah sebab atuh di dunia ada geus kapanggih jeung Allah teh geus usul atuh geus kasieun inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lain kuari bae teu buka kasieun di jero kuburanna sugan sieun atuh henteu, di bahsar sugan sieun atuh henteu, nu mantak cenah mah kuku cuprakan ka neraka ge masalah. Eueuh masalah. Nu mantak daripada urang dideleukeun ka sorga haja teu ka sorga, maning ka neraka tapi teu panas. Waliullah teh pan ditaneangan murid-murid da coba basa di neraka murid-muridna kuku cuprakan di neraka. Teu panas cenah mah. Neuleukeun muridna ye sia ye. Waduh, geus aya abdi Asep. Di mana Asep Cikupa? Geus tarutung ge. Oh. Aji sia mung kunaon gara-gara ulah ngobrol lah angkat heula. Kela sia menjadi tutung ge kunaon ya? Ngeri ditang geus kena asup ka langit biru. Aduh
Gusti Allah agung. Nah orang menyaritakeun ka saya geus diangkat eta waliullah ulama ku kucuprakan di neraka. Masalah teu aya naon kitu ngaranna henteu panas. Contoh teu panas Kangjeng Nabi Ibrahim kuniyana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tama adat doang seuneu manaskeun adat tama jabuktina para rasul, para nabi, para aulia Allah ketika ku Gusti Allah ditiiskeun atuh tiis bae. Nah iyalah Abu Bakar Shibli teh ya asup ka hiji tempat nu kumuh katojo sukuna ku awi dan lain sebagainya teu karasa ceknya terus maot Sidina Ali apa karasa tuh henteu geus aya hal mantak cek Sidina Ali eta cabut geus cabut oh ja teu karasa halna keur aya kos kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jelema bobogohan ku nikmat-nikmatna galedeg kadenge moal kadenge di sisi kuburan sugan sieun ka kunti anak henteu moal padahal manyana eta di sisi kuburannya hujan geledeg glungsing jeleget henteu sieun naon sebabna geus wusul ka susu tah eta kos kitu eta keur carita dunia dicontohan ku dunia deh ieu mah uzuran ruhani masya Allah geus leuwih ti sagala rupa ruhani mah hese ngagambarkeunana lantaran kanikmatan ruhani mun dibandingkeun jeung kanikmatan jasmani mah eueuh tai kukuna acan ketika hiji jelema diberengeunna salat ukur ku barang dahar ukur ku pakaian ukur ku kendaraan ukur ku awewe moal bisa ka ukur eta katarak dibere awalan geus ngeunah nu bantak makin ka ditu makin sono lantaran geus dibere nya sabodo aing mah geus deg Allah bae makin sono jeung Allah andai kata dituturkeun teu bunga ditinggalkeun teu sedih sebabnya mah geus dibere anugerah ku Gusti Allah nikmat ketika salat ngeunaheun ketika maca Quran ngeunaheun ketika zikir ji malah mah ribet loba jelema teh ribet cenah mah ribet aing mah geus pokona mah cak aing mah jeung Allah bae mun bisa mah ngan nyana kembali deui nang Allah ngagerakeun ja dititahan ka dieu henteu tapi datang diundang henteu tapi datang oh berarti mah tinggal kumaha urang narimana nyanggakeun sadayana ka Gusti Allah hakikatna mah nyana teh tak embungeun naon sebabna ribet jeung jelema mah ribet geus mah ngeunaheun sebab ketika maca Quran teh teh kudu loba maca Quran nikmat zikir gitu keneh geus lain ukuran 1000 2000 keur awal mah heueuh ulah kurang ti 1000 ulah kurang ti 10.000 keur awal mah ai kadituna mah geus diberengeunaheun mantap 1000an jelema maca la ilaha illallah aya waliullah maca la ilaha illallah hiji bandingkeun jeung jutaan la ilaha illallah nu can usul beratan hiji tah nu mantap krok naon kitu garana hiji zikir dibaca ku ahli Allah hiji jana zikir bandingkeun jeung jutaan manusia beratan keneh ieu kitu keneh doa ahli Allah henteu kudu loba Allahumma ighfir lahu warhamhu sakitu doang nyulusup ka mayit ngeunaheun jasa karasana Kiai Golkar ngadoa Allahumma ighfir lahu warhamhu cak mayit teh geus aduh ya aing nyangsang di tanggal Golkar ieu cek gini ya aing bisa ragag ya Allah hese lamun jelema geus dibere makin sebabnya nama di alam jeung diomongkeun teu pengaruh di alam sakitu bae diomongkeun sakitu bae jak embungeun ieu nya nama sebab jelema lamun ngaji hayang dituturkeun hawa nafsu jelema ngaji magahan ngaji ceramah dakwah geus lain nitah nuturkeun nyana ka Allah geus ngajak ka Allah bae lamun diri tu geus ka arah Allah atuh geus cukup jangan ngajaknya ka Allah jadi lain hayang syak kunaon teu ngaji ka aing hawa nafsu siksaeun Allah tetek kiai kos kitu kunaon teu ngaji syak ka aing siksaeun Allah atuh kunaon hayang diajian pan ngaji teh ngajak ka Allah ge Allah anu noelna daekeun jeung henteuna dakwah teh ngajak ka Allah ketika urang ditu didakwahan geus ka Allah atuh geus urang sok aju pan sia didakwahan ku aing bere atuh aing amplop
eta kos kitu tah bahaya takos kitu tah nu mantap lamun aya jelema dakwah macakeun Al-Qur'an macakeun hadis macakeun kalam Allah macakeun kalam ulama kemudian nu dimaksudna teh kosoda wa kosoda kitul mal wasanaan. Nah lamun dimaksud harta jeung pangalem ieu adalah ria teh tuh bitul amal kadituna siksa bacakeun Al-Qur'an makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna jelema ibadah kemudian didengekeun ku jelema loba makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna ka dirina lamun henteu qasdul mawasana lamun tujuanna hayang harta atau hayang pangalem atau duana nya harta jeung hayang pangalem siksa Allah nu bakal terjadi dek ngaji Quran tah dek pidato tah dek ceramah tah dek ngaji tah kudu kumaha tuh ajakna ka Allah ngajak ka Allah dirina kudu geus ngarasakeun ka Allah lamun ngajak ka Allah dek aya nu ngadengkeun dek henteu dek lobaan dek saetikan akur bae ketika enggeus ka Allah bungah nu aya urang mah lain kitu pan narurut ka aing bungah ka Allah basa bodoh teu nurut ge urang mah tibalik tak ieu mah lain bungah asal geus ka Allah bae ge urang ditu geus salat atuh enggeus teu kudu didawan geus cukup urang ditu geus ngarzarakat geus atuh teu kudu ja dakwah teh dakwah neruskeun Kangjeng Nabi di sampingnya imankeun ngaislamkeun ieu jadidu imanakum nambahan gede iman nambahan anyar iman kudu urang ditu areun geus salat areun geus zakat geus teu kudu ka ditu atuh nu penting mah ka Allah nyana teh silaturahmi atuh kajian tapi urusan nafsu teh datang-datang urusan nafsu cenah geus teu ngaji jak geus atuh masalah ieu mah sok ditanyakeun sieu datang-datang ka aing barang geus jadi jelema yes baheula mah sia keur nyungkruk ka aing bae nah ieu siksaeun kiai siksaeun siapa ngaji di aing nyaho ka alif lempeng jeung bengkok teh pan di aing kuari sia geus gigiridigan ka dieu ka ditu pan tilok nyaba ka aing kiai siksaeun Allah ji atuh geus we urusannya nyampekeun atuh geus ganjaran engke bae di akhirat bari tungganana ulah kuari diomongkeun padahal teh murid aing tapi kuari nya geus tilok ka aing bloon jasa sumpah sia ku aing sia disapa sia ku aing cak muridna ngadu sapa yuk ngadu sapa Bang pokona jeung nu teu karena Allah mah panyakitan bae tapi lamun nu jeung karena Allah sebab nu di dieu ridho Allah nikmat kanu ngaji nikmat kanu ngadengekeun nikmat ka murid nikmat naon nikmatna mere sakitu teu mere sakitu datang sakitu teu datang sakitu sistem ngomongkeun sebab lawan izin ka Gusti Allah ja hakikat mah titipan ti Gusti Allah ngajak lagi ka Allah ieu kuari geus da bisaeun nyana teh tadina diajak ka Allah cara ngaji amil ngaji jurumiyah narkib dan sebagainya halal ngasal alfiah dan kuari geus badiri atuh geus teu kudu kumaha geus bisaeun nyana ka Allah bahkan geus ngajakan ka Allah atuh geus urang mah diojol pantah kamuliaan teh ku keagungan ku dunya ieu kutukeun Allah teh eta urang lamun ngomong kos kitu teh hese jasa hese teh kos kitu cita bacana ka aing emang kasiap ku aing mah ieu hiji-hiji acan hese mantak urusan batin lamun teu boga guru moal bisa ria capek jasa ngaleungitkeunana ria teh capek sebab urusanna ruhani urang kuari encan aya guru ruhani atuh moal bisa sanajan dulur-dulur supaya ikhlasnya sebab urang teh wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tah caki pudoli teh kos kitu dari ceramah tah mukhlishina lahuddin pugunya na berangkat ka ditu na hayang amplop atuh tia kunaon ngadongengkeun mukhlishina lahuddin panyanana ge lamun teu di amplopan teu datang pan cenah mukhlishina lahuddin pan eta munafik eta kos kitu ngaranna sial cak haji pudoli emang sial sia mah atuh lain aja pudol ini kabehan aduh ngan nyana bae ditukangeun kabehan hese emang kumaha jak kiai ge dulur sing ikhlasnya ai ceramah teh kos kitu padda ulah kamari ge ngadengkeun Kinur Jaya sing ikhlas bae sing ikhlas pugunya na kadinya ge yang diberi duitan pada teh kos kitu tah munafik eta teh ngaranna tah eta kudu kumaha atuh urusan rohani atau beneran pancan ngabeneran ge 1 juta kali ngomong ikhlas moal bisa sebab can diurusan pan aya can diurusan lah atuh ngaranna ge can diurusan kadaharanna naon rohani teh obatna naon rohani teh antina naon rohani teh ai awak urang mah pan kuari teh diurusan isuk-isuk ulah ngadahar rujak sia nyeri botong nya isuk-isuk ada rujak ya ente cenah baca aing normal hakan ku sia
menang bayar setengah jam WC mananya tepungan sia tak eta teh isuk-isuk dia urang diakurkeun bae uduk haneut nah mantap cek urang teh laksa mantap ieu naon deui karena nu belah ditu teh tuh naon deui ngomong atuh sia teh teh geunaeun tah teng akur untuk menjaga kesehatan disesuaikan kadaharana ieu kieu ngantuk saeutik urang teh disarekeun jang awak ba urang geus teu kudu dipeta-petakeun meta sorangan mentek cek Imam Ghazali cek Imam Syafi'i seluruh imam pamarentah teu urusan dahar rakyat bakal dalahar bae sebab naon kebutuhan masing-masing ulah diurusan coba urusan dahar neangan bae aya sangu dangder hui naon mantang jeung mantang eta kene bakal sebab kebutuhan sorangan ini urusan lain urusan dahar rakyat mah urusan statistik urusan politik urusan birokrasi duantak nu jadi pemerintah teu kudu kiai nu bener utar aturna urusan jang urusan perekonomian jeung perpolitikan sanajan cicing dimui ari teu becus mah kiai cicing dimui teu becus atuh acak-acakan bae teu kudu kiai majelis ulama teh ngan sakadar ngaran doang nu penting mah bisa birokrasina sanajan lain kiai sesuai jeung aturanana jadinya nama ngurusan teh urusan kalurusanana dina kitu urusan siasatna ieu salurkeun ka dieu ieu ka dieu teu kudu kiai acenah kiai bae atuh leuwih abdol asal leuwih kudu leuwih bisa ternyata diuk didinya leuwih ambruk atuh pecat kiai ganti ku si peot tadi nyatet tah kos kitu nagara teh sebenarnya mah kos kitu ngan dikira-kirakeun kiai lantaran dititipan ilmu bakal leuwih bagus asup ka DPR jadilah bupati ternyata ambruk sebab naon dikendalikeun ku Yahudi di negara urang mah nah kitulah nah ieu balikan deui ikhlas teh ya bagian ruhani lamun urang encan ikhlas moal datang hal satungtung aya keneh ria ujub takabur nafsu ngaranna moal datang hal jelema didatangan hal teh ku Gusti Allah diberi anugerah ketika geus eueuh panyakit ruhanina ku ari urang seseleh dek ngengitkeun ria ge sebab ria bagian ruhani posisi riana aya di lelembutan nu mana di urusan ge encan ku urang salilana aya mah aya kitu ikhlas saeutik prosentasena cek Imam Ghazali teh mah aya ikhlasan aya riaan ditimbang gedean mana ikhlas jeung ria gedeana ria bae urang sodako ikhlas aya riana aya timbang gedean ria bae can di urusan mah urang aya nama tutulung ka batur aya ikhlasan aya riaan timbang gedean ria bae urang ngaji ceramah aya ikhlasan aya riana ikhlas cek jadat jaya mandek mituturan batur teu hayang teh duit bae dibere atuh alhamdulillah itu dibere atuh eta non gitu ya alhamdulillah kana lah pokona malah geus bae ceramah bae nyana dak bae datang ka imah dibuka leutik amat riana gede liana tetep bae hese ca di urusan tadu mantap perlu na pengurusan ruhani kudu ka ahlina nu tadi teh kudu ruhul kamil arwahul kumal ilah anu bisa ngurusan ruhani jelema nu geus bersih ruhanina ieu mah urang guru ka jelema anu encan bersih atuh ka bawa nu mantak anak almarhum abah teh dek di pesantren anak awewe ka ditu bae nya ka mana cak anak teh ka cinta pada ulalah cak abah ih palalinter keluaran cinta pada mah ulalah cak abah teh mending di urang-urang bae atau kadenya ka Bogor sekali deh yang gak cinta pada we ulah nu mantak ulah nama guruna sok asal keluaran cinta pada bae haju bae jualan tiung tah eta teh ti dituna jualan tiung guruna ka muridna ge jualan tiung terus bae muridna ge engke mun muridna de jualan tiung deui bae jualan jilbab jualan tah eta ti luhurna kos kitu tah kolot mah geus istimewa jasa ulah sok jualan tiung saeutik mah ngomong penyakit eta dibawa di pondok bae guru geus jualan atuh ka dituna kumaha tah eta lah jadi ilmuna mah gede teh ngan dibere embel-embel ku ari muridna kitu bae asal pengajian jualan asal ngayakeun pengajian jualan atuh emang uyah moal tetes
Ada pasti. Ya mantap kan guruna nu ikhlas mantap kula masantren di Banjar teh cek abada didinya bae. Lantaran surahan di Banjar mah hayang pindah ka Cikole, hayang pindah ulah geus di Banjar bae. Bebeja kula ka Abah, Bah. Di Banjar mah ieu ngaji utawi iku surah lapar doang jadi boga kajen di Banjar ay geus lain kajen mah sekolah teh geus jadi sampai ke saya sadaek mana geus sayang ka ditu ulah ka ditu ulah can kaharti kahartina ka dieu tahapan ikhlasna nu beda tetesan ikhlas engke deuk hayang surah kumaha sia lamun guruna ikhlas ngembang lamun guruna teu ikhlas sabakutek sakitu bae sia sia nya bakutek tak sakitu bahasa Prancis eta bakutek teh teu nyahoeun jadi hese tah kolot mah luar biasa istimewa ulah geus di Banjar bae barang diteliti kos kitu gitulah loba-loba hal-hal anu diulah ka anu ulah bahkan kula geus siap dek belajar di Mekah geus saminggu deui dek berangkat nu nguruskeunana kana Haji Muadi di Jakarta tanpa make biaya kurang geus nyieun kitu ijazah sanawiyah jeung aliyah ge geus nyieun geus dialihkeun ka Arab geus tinggal berangkat seminggu lagi cenah berangkat beja ka kolot ulah henteu bae mah yang bisa bahasa Arab dan ulah coba barakali geus ulah gede ka kuari ijazahna di itu ngendek bae anakan bisa mah dicokot henteu ku ulah kalau boga sanawiyah jeung aliyah teh boga sadajan teu sakola eta meureun teh Belanda aduh masyaallah wallah alam kuari itu di mana tadi cokot jajak Abah ulah kaharti kuari meureun lamun kuari bisa bahasa Inggris paseh bisa bahasa Arab paseh lalancongan ka ditu ka daeuh meureun kapake di pamarentah kapake di NU meureun kapake jasa sakieu ge bodoh deuk digeser-geser bae ngan aya bodoh bapan kuari teu berani embung aing bodoh ke disengserikeun batur geus ngaji kieu bae aing mah bade los lah pokona deres tah inget ka kolot bener teu meunang lelempangan ka daeuh nya sia daeuh nah iyalah jadi barang diamati kuari ikhlas begitu terus dididik ikhlas bari terus dipraktekeun encan bisa ai beneran ikhlas mah ngan praktek lalaunan bener oge sia ngaji bah panu ngajina ge kiai mah ulah neuleuh kiai na asa sia bisa ikhlas nu barisa ngaji bakal ngaji ka sia jago ngaji tapi teu ikhlas mundur boro-boro nu bisa ngaji nu bodoh ge moal daekeun sia je heuh nya geus kitu bae geus pokona geus ulah hayang dilalawan ulah hayang dibere ulah hayang disasalaman ulah geus ngaji titik geus sakitu pan ngomong mah babari tah coba ge ceramah pun pahit jasa cak Haji Pudoli eta ikhlas pahit cak jana teh deres mun teu kempes ban jeung teu kurang bensin mun kurang bensin pada teh pahit jasa lain pahit ketir tah mah Nailah diurus sebaya mah sakadar bayangan sebenarnya mah bahwa urang horenganan encan urusan batin ternyata di mana can urusan batin horeng ibadah urang PK taya mah nyarita teh lainna naon horeng aya parantina nahu sorop aya parantina kitu keneh ruh ge aya parantina ulah sambarangan asup tarekat ulah sambarangan asup pengurusan rohani kira-kira encan pas mah ulah maning bersyariat be insyaallah ku bersyariat ge wallahu a'lam.